Tilok salat aing Ramadan mah salat. Geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae geus sakitu doang. Aing mah bungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan. Nah, Allah teh ngahampura, manya aing deuk dihampura teu bungah, mantak aing mah bungah jasa ku aya bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah pinuh ku rahmat, pinuh ku magfirah. Aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing sataun ku Ramadan beak kabeh. Eta hebat jasa jelema teu kebal paeh di bulan Ramadan. Paeh kaimpi ku ahli Allah ditanya. Sia ieu kumaha di jero kubur? Pertanyaan alhamdulillah salamet cek kan. Itu penghargaan ti Allah geus dibere surga. Nu bener sia. Eta sebab boga amal naon? Amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyam. Tawi kilaiki kuswiji kita bala tetep ing dalem martalakeun puasa. Jibu shaum Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Wajib apa puasa ing dalam bulan Ramadan kalawan salah suci pirang-pirang perkara kang lilima. Aduha bikamali Sya'ban salasina yauman dawi salasujina khamsah. Ku tetap kalawan sampurnanya bulan Sya'ban 30 dina tsani dawi kang kaping dunia khamsah biruyatil hilal. Iku tetap kalawan ningali hilal yakiman rahu dalam maka wong kang ningali aman wing hilal wing kana fasikon lan sanajan ana yaman iku wong kang fasik wasali suhadu subuti tawi kang kaping talune khamsa iku tetep kalawan tetep hilal bihakiman lam yarahu dalam maka wong kang ora ningali aman wing hilal bi'adli syahadah kalawan adil syahadah. Rabi'uha utawi kang kaping papat khamsah bi akhbari adli riwayat yang mausukin di tetep kalawan nyaritakeun wong kang adil riwayat kang den piandal apa bihi kalawan hebat. Sawaun waqa'a fil qalbi sidqu wa amlaiku pada utayat tunibaing dalam hati apa bener ya kebaratawar. Oh goi bosekin bin waqa'a fil qalbi sidqu atawa ora kang den piandel apa bi kalawan kang lamun tunibaing dalam hati apa bener khomisuha utawi kang kaping limana khamsa bizanni dukhuli Ramadan ikut kalawan sang kemanjing Ramadan bil ijtihadi dalam bil ijtihadi kalawan ijtihad biman istaba alaihi zalik dalam kang sadiru ing atas umat wa zalika mangkono dina minggu ieu urang sakumaha kamari dicarioskeun bahwa minggu ieu minggu terakhir pangaosan di tahun ieu menjelang Ramadan diliburkeun ngaji mingguan sajero di bulan Ramadan urang make ilmu hasil urang ngaji satahun dina satahun pengajian urang loba anu arasup ka jero hate urang ilmu melalui pengajian di lemburna masing-masing di dieu aya nu di TV segala macam
malah mah ngajina lobaan di TV sebab bari hiburan ngaji. Guru teu neuleuh ka nyana-nyana teu neuleuh ka guru. Bari ngadapang, bari ngarokok, bari ngopi. Jadi ngaji di TV mah kos gitu. Obat ta'akur jeung persyaratan taklim. Lolobana teu mangpaat. Cacak-cacak urang ngaji kieu ge Pak adu hareupan makena meungap. Hasil ngaji urang bebenangan dongeng-dongeng tahajud eta teh maksudna mah nitah supaya urang daek tahajud. Dongeng-dongeng salat duha nitah supaya orang daek ngalaksanakeun salat sebab engke di akhirat begitu orang deuk asup ka surga lawangna aya mereka babut tahajud. Wah nu tilok tahajud teu bisa lewat lawang eta. Tanya ku malaikat, mana kartu tahajudnya? Ge kartu kredit dibalikeun ka neraka. Aya babud duha nu tilok salat duha teu bisa asup lewat lawang eta. Babul witri bab salat witir aya babus sodakoh nu teu boga kartu sodakoh moal bisa asup lewat lawang eta. Aya deui babur rayyan ieu mah diperuntukkeun ka jelema nu puasa di bulan Ramadan. Nah sugana tuh tahajud urang teu bisa asup. Duha mah komo, witir apalagi, sodakoh mah berat. Disugan we atuh babur rayyan. Aya nu ngacung harita Sina Abu Bakar. Pas Kangjeng keur nyarita kitu Sina Abu Bakar ngacung, "Tuan, ai tadi makan eueuh nu arasup. Kumaha lamun nya tahajud, nya duha, nya witir, nya sodakoh, nya puasa tah lewat mana tah?" Si Kangjeng Nabi senyum lantaran nu kos kitu teh Sayyidina Abu Bakar di aya kabeh di manehanna tahajud aya, duha aya, witir aya, sedekah aya, puasa aya. Cak Kangjeng Nabi ulah loba tatanya Abu Bakar, maneh mendeuk lewat mamane mangga bae. Jadi bebas apa milih jalannya, Masya Allah. Mudah-mudahan orang yang ke dititah milih atuh diaminan ge moal bae ai henteu mat. Ya Allah karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat wallahu a'lamu bil muradih. Gusti Allah ngamimitian maka ya ayyuhalladzina amanu kajelema nu iman. Ahok mundur iman ke Allah nya nama jeung reng-rengan Ahok. Urang nu iman asup ka ayat eta. Entek loba pejabat kuari di Jakarta dongeng ka kula memeh gubernur nu ieu mah aya kaindahan saetik sering kunjungan ka masjid ka majelis taklim ke pengajian. Pas gubernur nu ieu
can pernah kunjungan ke majelis taklim dek naonnya nah yang disundatan sundatan bisa kan. Wahai jalma nu beriman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipardukeun ka ranjeun kabeh puasa di jero bulan Ramadan besi majarkeun jang umat Kangjeng Nabi hungkul puasa teh henteu ternyata puasa mah umat nu bara heula ge di syariat kama kutiba alal ladzina min qablikum jadi lain umat Kangjeng Nabi urang bae dipardukeun puasa umat Kangjeng Nabi Isa, umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Sulaiman, Daud, dan selanjutnya kaditu puasa mah aya. Sebab ngabedakeun antara hewan jeung manusia ku puasa. Hewan mah komo nu ngaran kebo, boro-boro beurang, nya nama di kandang na bae ge ngunyem bae. Eta kebo bari depa bari nangtung teu pernah eureun kebo mah nah manusia ge mun bari ngaji ngadaharan keneh bae ngopi eta ge sarua jeung kebo eneng eta ge sarua deres teu pati gede teuing pelen mah gede eneng ieu mah geus mun di luar aya nu bari ngopi toel sia eneng kahebatan hewan teh hampir seluruh hewan karar itu baik terus bae nyatuan hewan mah tanpa pamrih manusia ge lamun terus bae nyatuan tepati aya beda atuh jeung hewan-hewan nu sejen jangan bedakeun manusia jeung hewan ieu secara tabii watak gurizah adalah ku puasa ngabedakeun antara manusia jeung hewan secara filosofi mah akal fikir mantek mah nah urang teh aku ari mayedeuk dibentuk ku Allah supaya benar-benar jadi manusia maka tiba heula puasa mati zaman Kangjeng Nabi Adam terus Kangjeng Nabi Idris terus Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi kadieuna terus Sulaiman Daud terus datang ka Kangjeng Nabi urang ieu instruksi puasa mah aya sababaraha profesor meneliti sababaraha doktor meneliti Jerman Amerika, Prancis aya bahasa dina Al-Qur'an kama kutiba alal ladzina min qablikum coba di Injil mana instruksi puasa coba di Taurat mana instruksi puasa coba di Zabur mana instruksi puasa ternyata di Injil eueuh di Taurat eueuh nyana kaget dokter meneliti eueuh ternyata laporlah ke profesor Islam disengsarikeun ku profesor Islam ku doktor Islam lantaran moal bohong Al-Qur'an kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun teliti kembali ternyata ku barisan Kristen ku Yahudi teka teliti nu bisa meneliti justru ilmuwan Islam begitu aya seorang doktor di India meneliti Injil Barnabas nu asli aya instruksi puasa Taurat ge sarua aya begitu diangsongkeun kagetnya
ialah keistimewaan penelitian ahli agama di urang Islam. Jadi lain bae Al-Qur'an digali, terus Injil, Taurat, dan kitab-kitab agama nu aya termasuk Zabur. Nah eta diteliti ternyata memang aya. Mun nyana ngabejaan eueuh berarti Injilna tahrif, lain Injil asli. Ketika baca Injil asli aya geus kajeun teh mah sakadar carita, urang mah deuk aya deuk eueuh teh mah urusan nyana, urang mah kitabna Al-Qur'anul, dina Al-Qur'an aya instruksi puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kulantaran urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, sementara Allah ngainstruksikeun puasa, urang kabehan bunga jasa. Aya parentah puasa teh bunga jasa, teu bisa dibobodo urang mah sebagai umat Islam nu mantak bunga. Masya Allah, ketika bukana jeung rujak indah jasa, indah jasa, peting teu eureun-eureun nyatua eureun ngees bae saur pohara jasa. Dibanding-banding bulan biasa jeung Ramadan, jahatan keneh bulan puasa. Ya eta kan ku bunga, berarti bunga kedua kali engke dek lebaran meuli sepatu, meuli sendal, meuli baju, kolot-kolot boloon. Lamun urang bungahna kuno karar itu eta mah bungahna bunga hawa nafsu. Lain bunga ku eta, bunga teh kulantaran bulan Ramadan teh pinuku rahmat, bulan Ramadan teh pinuku magfirah. Masya Allah karim, di bulan-bulan biasa mah Allah biasa memperhatikan sakikituna bae, tapi di bulan Ramadan mah datang ka Allah amanat ke bulan Ramadan. Hei Ramadan, awas, ieu mah bener-bener bulan anu ku aing sangat dimuliakeun. Ulah sekali-sekali maneh nyatat kagorengan ka umat aing. Ulah dicatat tuh goreng-gorengan bagus bae. Masya Allah, urang ge kaget jadi akhirat. Artinya kaget nonton TV unggal penting catatan eueuh. Ka neraka mah tetep sih. Ieu gede-gede penghormatan Allah terhadap bulan suci Ramadan. Hiji jelema tilok salat bulan-bulan biasa mah, tilok ibadah, tapi asal bulan Ramadan tanggal hiji nyana kuramas mandi, nyana make pakaian nun pake karesep kujana, nyana salat, nyana puasa biasa baik. Jadi nyana mah sataunna ngan bulan Ramadan doang ibadahna. Asal geus Ramadan sawal kan itu apluk-aplukan deui. Segitu bae teh nyana mah. Nah ditanya, Isya aneh bulan-bulan biasa tilok ibadah bulan Ramadan ibadah. Wow, bulan Ramadan mah penghormatan Allah terhadap Ramadan aing nyaho. Ngadenge aing ti kiai-kiai mantak aing sok mabok Ramadan tutup, aing sok zina Ramadan mah henteu aing mabokana mah tilok salat aing Ramadan mah salat geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae geus sakitu doang. Aing membungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan. Nah Allah teh ngahampura manya aing deuk dihampura teu bungah, mantak aing mah bungah jasa ku aya bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah pinuku rahmat pinuku magfirah. Aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing sataun ku Ramadan beak kabeh. Eta hebat jasa jelema teu kebal paeh di bulan Ramadan. Kaimpi kuali Allah ditanya, Aisyah ieu kumaha di jero kubur, pertanyaan alhamdulillah salamet cek.
Itu penghargaan ti Allah geus dibere sorga. Nu bener sia. Eta sebab boga amal naon? Amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan. Disambut song-song ku nyana jeung nyana siap ngalaksanakeun ibadah di jero bulan Ramadan. Ta eta teh langsung di kuburan bisa ngajawab, di akhirat geus disadiakeun sorga. Geus bejaan ka urang lembur. Bejakeun ka urang lembur cak kiai ge di Cilongok geus bulan sajen mah los ya dek apruk-aprukan ge. Asal Ramadan bae kitu geus. Geus kitu bae geus pokona mah. Pokona sia bebas, asal Ramadan geus bebas. Bener kan cak kiai uci, tanyakeun kitu ga dituga kiai uci. Geus pokona bebas bae tah. Ngeunaheun pan. Mantep jasa, masyaallah. Geus urang ge alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yajibu shaum Ramadan bi adi umrin khamsah. Wajib dilaksanakeun puasa bulan Ramadan di mana geus aya salah sahiji perkara tinu 5. Hiji bikabali Sya'ban 30 yauman istiqmal tanggal hiji bulan Sya'ban teh Salasa nurutkeun cek hisab qot'i, Salasa Rebo Kemis, Jum'ah Sabtu Minggu, Senin Salasa Rebo ngahenen kara sejero. Ta eta istiqmal garana bikamali Sya'ban 30 yauman. Ini sebab bulan Islam eueuh 30 hiji, pas 30 tingali malam 30 can hilal sikmal ke hiji. Nomor kedua biruyatil hilal, kadeule bulan sabit, hilal bulan sabit, aya qomar bulan purnama, hilal bulan sabit. Nah, neuleuh bulan eta geus sarua wajib ngalaksanakeun puasa ku sebab ru'yatil hilal. Jangsa ti hakim madra'ahu, di hak jelema nu neuleuh sanajan fasek nyana neuleuh nyana pasek wajib bae puasa. Sebab cek Kanjeng Nabi sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Cek ahli bilagah mah bade istikhdam sebab liru'yatihi balikana hilal Ramadan, aftiru liru'yatihi Syawal. Cekak yang Nabi puasalah marane kabeh liru'yatihi sabada neuleuh bulan sabit Ramadan. Bukalah marane kabeh liru'yatih lam dimana ba'da sabada ningali kana hilal bulan Syawal. Mun teu kadeuleu fa in gumma menung misalna alaikum fakmilu iddat Sya'ban 30. Istiqmalkeun 30 poe. Nomor katilu bisubutihi tetepna hilal yakiman lam yarahu bi adli syahadah. Bagi jelema nu teu neuleuh kana hilal, urang di lembur eueuh nu neuleuh, perkabupaten ge eueuh nu neuleuh, hanya ada beberapa gerintil nu neuleuh hilal ngangsongkeun nyana ka qodi, diterimalah ku qodi dengan dalil-dalil dasar-dasar anu otentik, maka qodi memberitakan untuk umum bahwa besok jatuh tanggal 1 Ramadan dengan terlihat hilal oleh Fulan bin Fulan di daerah anu
Nah etalah wajib puasa ieu nu sok kurang dilaksanakeun hiji kudu jelema nu adil adilna adil syahadah lain adil riwayat nomor kedua syahadahna kudu syahadah hisbah karena Allah la marjua biha thawabad dunya ulah aya muatan gaji muatan dibere muatan organisasi muatan politik ulah aya ieu mah syahadahna kudu bener-bener hisbah teu jalan di Indonesia kos kieu sebab di urang ayat tim ru'yat digaji ketika digaji lain hisbah ketika lain hisbah boro-boro ahli tasawuf ahli fikih geus teu narima ai kudu dibejakeun terang-terangan makos kitu kudu nu bener-bener lillahi ta'ala ulah aya unsur-unsur muatan organisasi NU kieu Muhammadiyah kieu mawat maneh masing-masing geus lain hisbah nu kos kitu utusan ti berbagai partai aya jangan dukung ngaluhurkeun partaina masing-masing hitunganna ge masing-masing lain hisbah nu kos kitu mah teu meunang diandel kos kitu mah kadenge ku ceun sia eta kos kitu kuduna syahadatu hisbah tim bisa dibentuk ulah dibere duit ye cenah aing mah embung leumpang antapkeun kana mabur nah kudu dibere duit bang kana aya unsur-unsur nah di Indonesia nu tim diterima ku negara lantaran aya plot nu di luar tim sanajan bener nyana kerda Allah teu diterima geus menyalahi aturan geus menyalahi aturan geus sabodo kula mangan sakadar nyaritakeun doang dek nurut sia kanu kos kadar itu los pokona ngabimbangkeun umat teu beres teu kos kitu mah kudu karena Allah ulah aya nanaon ieu mah memehna geus diberitakeun waduh masuk tim ru'yat lumayan ya ada berapa? 3 gitu ya beres. 2 3 kabat bi ikhbari adli riwayah aya berita ti jelema nu adil caritaanana mausukin bihi nu kaandel caritaanana eta mah endek menusuk hati ngabenerkeun atawa henteu nu jelas aya berita ti jelema adil caritaanana bahwa ru'yat telah terlihat hilal telah terru'yat wajib puasa atawa kitu ghairi mausukin jelemana teu kaandel cuman asup ka lubuk hati dalil-dalilna dengan jelas ucapan-ucapanna dengan jelas padahal mah ieu jelema ucapanna biasana mah teu kaandal tapi saat ieu mah urang percaya bisa dipercaya wajib puasa nomor kalima bizanni dukhuli Ramadan sangkaan asup bulan Ramadan bil ijtihad dengan ijtihad biman istabaha alizal bagi jelema nu keliru aya jelema di penjara can aya informasi kumaha-kumahan nyana utang hitung sorangan di jero penjara ternyata cak hitungan nyana poe anu puasa teh wajib ngalaksana atawa di gunung sorangan bae informasi di kota di negara nyana hirup di gunung sorangan bae ijtihad lah hasil ijtihadnya wajib dilaksanakan puasa atawa di kutub baheula ku ari mah geus eueuh anu teu kasorang ku informasi
cerita kuari maka kutub-kutub informasi terus ayat wajiblah puasa surutu sihatihi arba'atu asya hari syarat sana puasa ya opat hiji agama Islam ahok tesah puasa artina kafir mah Kristen Katolik Buddha Konghucu Hindu tesah puasa lantaran kurang syaratna di antara syaratna kudu beragama Islam jadi aya syarat mamaya tawaqquf wujudu syai' ala wujudihi sesuatu anu tawakuf ayana perkara kana eta kana wujudna eta perkara kos salat ya syaratna kudu wudu berarti lamun teu wudu teu bisa salat tapi aya mah wudu henteu kudu salat ge henteu naon ngan syarat sahna salat kudu wudu eta syarat ngaran iki sarua syarat sahna puasa kudu beragama urang mah alhamdulillahirabbil alamin lahir ka dunya urang geus terbentuk Islam lantaran indung bapa urang Islam urang mah lahir ka dunya geus teu hese capek hese beleke langsung geus molongpong lawang sorga tinggal ditutup apa henteup dua aklun berakal yakni tamyizun geus jelema nu teu tamyiz kaya ning edan atawa sobi budak leutik ta eta teh can tamyiz eta encan wajib aca teu sah puasa na lantaran kurang memenuhi syaratna kudu boga akal ketika budak ieu ngalaksanakeun puasa bae training ieu ganjaranana engke jang indung bapana tilun nikoun min nawi haidin suci tina sebangsa haid nipas wiladah na ieu kudu suci tina eta bagi kaum awewe lalaki mah eueuh haid paling nongtot bool eueuh di wajang kaum wanita kudu bersih tina haid nipas wiladah haram awewe nu keur haid puasa haram sanajan jana ahli puasa tetep bae teu meunang puasa nomor kaopat wa ilmun bikonil waqti qabilan lisawm nyaho ayana waktu narima kana dilaksanakeun puasa nyaho ka waktu puasana kos urang kuari deuk nganyahokeun waktu puasana iraha ke insyaallah urang jelaskeun syarat wajibna puasa aya tadi mah syarat sahna puasa kuari mah syarat wajibna puasa 5 hiji Islam urang alhamdulillah geus kawajiban puasa kulantaran syarat wajibna Islam atuh jelema murtad ge lantaran tatadina agamana Islam nya kewajiban puasa ngan teu sah kuari mah lantaran nya kaluar ti Islam bongan tatadina Islam jadi kewajiban puasa jelema murtad batat kulantaran nya teu puasa disiksa engke di akhirat nomor kedua taklif balik berakal budak leutik nu edan nu ayan mabok wajib puasa nu wajib puasa mah nu kataklif ku syarat jelema balik jelema boga akalna sampurna eta wajib puasa katilu itokoh kuat ngalaksanakeun puasana
aki-aki nunggus kolot aki-aki mah kolot aki-aki ngoraja aki-aki nini nunggus karolot tugas teu kuateun puasa ieu teu kudu puasa la yukallifullahu nafsan illa wus'ah teu kuat puasa teh lantaran geus aki-aki tegas nini nah eta teu kudu puasa. Urang ngeuneuleun aki-aki jeung nini emang teu pati resep ieu sebenarnya. Urang lalaki neuleun nini ribet sebenarnya. Geus eueuh pikahayang. Tapi eta Kiai Akik ngimpi, Syekh Akik teh seorang kutubul aulia. Ngimpi kapanggih jeung nini ukuran umur 100 tahun. Tapi maka sedo maka bola-bola Masya Allah lipen hebat jasa ya Allah ya Rabb make ieu nagaeunan ngaranna wedakna aya meureun bangsa 2 cm wah hebat jasa make lepis ya Allah lili bengking bongkok make lepis biasa make kaos biasa ya Allah jadi saya Akik teh bingung ngagerokeunana ai digerokeun neng geus kolot ai digerokeun nini pakaianna pakaian si neng ngana kumaha ngagerokeunana ya digerokeun neng cek neng cek nini atuh ya mah oh atuh kader ni nini neng atuh sih kumaha cek janda ai kader tuh ning ne atuh neng ni kade aya naon sakeun ieu bandek ditanya bae ai nini nu sebenarna saha ieu kieu ini lain kitu asana ku teu pararantes ieu kolot-kolot pakaian kos kieu ngana seri bari senyum teh ya Allah aju matana biasa ting ting gitu cek saya Akik teh ieu urang gede ada gede amat laga nini bae jai sadajan dikicepan gitu hayang gak sia tapi nyana ngicepan biasalah awewe mah kos kitu komo jahe mah sujam senyum ngadeketan ditanya deui ku si Akik ai nini saha nu sabenerna kula teh dunya cakna oh dunya cakna kula dunya kula geus kolot ngan kula ngahajat cekna make hiasan supaya jelema tertarik. Waduh atuh dia kos kieu mah jelema meureunna hampir tertarik kabeh kan ini alhamdulillah cekna biasanya lagi nyebut alhamdulillah paseh alhamdulillah cekna loba jasa jelema nu tertarik kan ini komo lamun di deuleu di tukang meni nini teh atuh teu kadeuleu kolot da ieu mah buuk di blow gini tak jadi dunia teh geus kolot ngan dihias geus lamun aya jelema dagang karung ngiprik-iprik karung berarti eta teh keur ngiprik-iprik nini jelema dagang di toko berarti nyana keur nungguan nini deres teman udara ragang kabeh eta mah ieu kiai nu ngudag-gudag dunia berarti ngudag-gudag nini nu ceramah neangan dunia berarti Al-Qur'an ojol jeung nini ya Allah eta urang namun dikitukeun Bang oh masyaallah nini bengki katilu kaopat wasihatun jeung sehat wajib bagi jelema nu sehat di bulan Ramadan ngalaksanakeun puasa Ramadan sebab geus mencapai kana syaratna nu penting manehanana sehat lamun gering teu kawajiban puasa
wajib puasa gering. Ustad kayak mah jawara. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan. Keur ngadahar goreng sangu. Ustad isuk-isuk ngadahar goreng sangu. Kagetnya lagi. Eta teh geus ka 10 poe Ramadan. Nyana nanya ke pemajikanana, ka eta ka jawara. Emang teu puasa gitu, cicing bae. Emang teu puasa pemajikanana ngomong. Ulah ada omong Ustad. Deres tahun ieu mah menang 7, tahun kamari mangan 3. Geus deres ieu ge kemajuan sakeuna. Sugan tahun hareup 10 lah. Eta Ustad kaget neuli jawara teu puasa di bulan Ramadan. Tapi didereskeun kene ku pamajikanana sebab tahun kamari menang 7. Tahun kamari mah 3. Jadi geus hebat jasa 7 ge teh mah geus. Masyaallah, nyana bisa ka sorga nyana tak ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ukuran 7 poin. Ka dituna potong. Nyung serbat tu kajian kokoa. Allah karim. Jelema lamun di bulan Ramadan gering teu wajib puasa. Teu wajib puasa muriang mah Allah mah murah jasa. Geus sia mah nu mantak wae digeringkeun geus supaya ulah puasa. Ulah puasa engke bae gobo di mana geus sehat kara kodok gering teu kudu puasa. Allah karim. Ampang jasa ibadah jeung Allah. Bulan Ramadan orang giring kemudian teu puasa ke itu kodoan Syawal can sehat kana bae hafid can sehat kana bae Muharram haji can sehat kana bae Muharram kaburu pae urang Muharram pae teu masalah engke lamun ditanya kunaon teu puasa bulan Ramadan Gusti teu kudu nanya ka abdi Gusti mere gering ka abdi sia di bulan haji mah kau yang disehatkan encan pati sehat sia lamun puasa mah ngan sia bebejana bae ka batur gering keneh aing mah hanya hopan ka sia di heuh oge nya neraka sia bisa dibohongan emangna urang yang polisi bisa bohong jeung Allah mah bisa bohong kajian kuku bahagia sehat henteu sebab nu boga sehat Allah anu boga gering Allah nu maha uninga wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma maha kawasa Allah ngamat mencakup pangeran urang ilmuna seluruh perkara nu teu kajauhan ku Gusti Allah inggis urang lamun kos kitu wa iqamatun jeung cicing di lembur teu ka mamana urang cicing di imah di lembur urang teu ka mamana wajib ngalaksanakeun puasa ketika urang berangkat nyaba ka Bandung meunang buka sanajan urang tenang-tenang ngan kautamaanana doang urang lamun berangkat ti dieu ka Bandung ti dieu ka Surabaya meunang urang buka cuman antara Abdol buka jeung teu Abdol kumaha kamasyakatan ketika orang di perjalanan aya masyakat Abdolan buka ketika orang teu aya masyakat Abdolan kana puasa tama kembali ka diri urang nu ngarasakeunana arkanuhu ari rukun puasa teh aya 3 hiji niyatun lailan likulli yaumin fil fardi niat puasa ti penting niatna antara gurub jeung fajar didinya niat meme magrib niat terjadi bada fajar niat terjadi jeung niat tak kudu unggal penting teu meunang urang niat sakaligus nawaitu shoma syahri kulli terjadi cek mazhab Syafi'i mah kecuali mazhab Maliki mantak dipake bacana ku urang baca abeh ketika urang poho ganjel pakai ganjal mazhab Maliki niat eta geus di awal urang nawaitu shoma syahri kulli kuring niat puasa sabulaneun jek mazhab Syafi'i mah tetep teu bisa kudu unggal peuting bae niatna kumaha niat nu paling ringan nawaitu shoma godan min Ramadan cukup niat puasa isuk bulan Ramadan jadi geus sakitu pang saeutikna niat kos kitu
Kanjeng Nabi malam yubayiti syam qoblal fajri fala syamalah. Saja lemah anu henteu ngendongkeun puasa ya niat memeh pajarna maka terjadi puasana. Jadi kudu niat ti penting, unggal penting, paling tidak nawaitu as-sauma godan min Ramadan jadi disakit. Urang dipagahan ku Syekh Nawawi ulama urang Al-Bantani anu nyana boga gelarna sadunya ulama sadunya nyana lain lalagaan terkenal di Al-Azhar di Mesir di Turki di Timur Tengah pohara Syekh Nawawi teh lain lalagaan nih ngamagahan ka urang cara niatna anu sampurna nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekali deui nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani ni bulan ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aya nu ribut di lembur Ramadhana jeung ramadhani. Cek aing Ramadhana, Ramadhani aing mengaji, Ramadhana sia, Ramadhani, isuk da teu parwasa kabeh. Perbutan Ramadhana. Geus dek Ramadhana teh dek Ramadhani teh sarua bae, lamun hayang tegep Ramadhani lantaran diidopatkeun. Pagahan anak urang, incu urang, niatna niat mah penting. Das maghrib urang niat noh besi ke poholah begitu dur maghrib langsung nawaitu soma qadin an adai fardhu syahr ramadan hadis sadatillah taala beres jadi atawa pas inget ke salat maghrib imamna babacaana lila maca surat kuduna qul yaqulhu ieu sabihis maghrib sabihis hayang keren meureun nya marum qori lah Kori kurang pati kaondang mal salah ya. Surat sabihis. Jadi kulantaran kesal jangan niat di salat dia di jero hate. Nah itu semua kodinan daripada Ramadan jadi bae. Di jero hate salah. Atawa mantes isa ngopi ngarokok ingat can niat nah itu semua godin an ada fardhu syahr Ramadan hadis sanad lillahi jadi penting-penting weker kumaha bae lempang niat diuk keur salat diuk keur nonton TV ge jadi bae poho reup ka jero kamar sare jeung pamajikan jima jeung pamajikan pas bejenan dek keluar cai mani ingat ada cek pemajikan aku nongka tuh ngebeten awan sabari cekena jadi baik masalah babari jasa ada Masya Allah malah sunah ditambahan nawaitu soma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala atau ditambah hiji rukun puasa teh niat penting unggal penting lamun pohon teu niat awas diancam hiji wajib imsak hartina imsak teh teu meunang barang dahar teu meunang nginum teu meunang jimekos nu puasa bae padahal status teu puasa wajib imsak bari kaayaan teu puasa ke wajib qada jadi lamun nyana dahar mun nyana barang dahar diancam ku Gusti Allah disiksa 2 kali kan bantak wajib imsak kurang sanajan teu niat teu puasa mun teu niat status teu puasa wajib imsak
Nomor kedua rukun puasa tetarku muftirin ninggalkeun nu mantak ngabatalkeun kana puasa naon min usuli ainin liman pajin maktuh ya dahar ya nginum ngasupkeun benda ngasupkeun ain karena liliangan anu terbuka ya celi ya irung ya mata eta batal kudu ditinggalkeun eta wa min istiqatin termasuk ngahaja-haja utah keur puasa batal man zar'ahul kai ay galabahu saymun falasani qada wa man istaqa'a falyaqdi jelema anu boga panyakit 7 berang puasa berang aiprak datang penyakit 7 puasa non utah ieu mah teu ngahaja-haja utah sorangan teu batal puasa atawa naik mobil marum urang kampung yang naik mobilnya ada di ka Banten datang ka Cikupa geus puyeng jaknya nata tangkalan konon lalempangannya aing cicing bae pas kitu mimitianana kabeh lempangnya na cicing mulai geus teu bisa dikendalikeun atuh urang kampung mah kitu langsung heuk utah borosot ta eta teu batal lantaran teu ngahaja tapi lamun kieu mah aing teh lamun sok naik mobil sok utah ngahaja aing mah hayang utah naik mobil lah yang utah maksudnya ada batal lamun ngahaja-haja utah deuk kumaha bae carana batal puasana tapi lamun utah sorangan henteu termasuk wa min ikhadi kullil hasapah ngasupkeun hasapah batal atawa nu kaasupan hasapana batal atawa ukuran hasapah mun eueuh hasapan batal sing hade besi awewe mah kaasupan ku aya misalna naon kitu ngaranna aya bonteng letik gitu kunyana di lumayan-lumayankeun dia asup-asup gitu rada kajero itu batal sarua Masya Allah karim kahiji niati peting unggal peting nomor kedua ninggalkeun nu ngabatalkeun kana puasa ya dahar yang nginum yang ngasupkeun ain yana benda kanu terbuka ya mata ya celi irung termasuk ihlil barinyana ingetur karep sorangan batal puasana kecuali jahil ma'dzur bodoh anu dihampura kaya ning anyar asup Islam kakara gesa minggunya na tadina Katolik can nyaho bag-bagan puasa sugan teh mah puasa teh asal teu dahar teu nginum bae ai kitu mah bangsa kitu ngasupkeun benda ka mata ka ceuli dan lain sebagainya pajar teu batal nyana kos kitu batal non teu batal sebab ma'dzur mas sebab dahar ketunan aku Kristen asup Islam tisu datang ke jam 10 ngadar wudu terus ke jam 2 dahar deui tanya kok puasa bahasanya gimana ya tuh puasa nggak makan nggak minum dari kapan tadi dari jam 10 tadi pagi jam 10 nggak makan uduk terus saya puasa lagi sampai jam 2 makan sekarang udah puasa lagi sekian ada kurang ini masa tahu nggak kuat yang puasa kos gitu tapi jana mah ma'dzur masalah emang can nyaho urusan ada salah tahu kos gitu ma'dzur anyar asup Islam
lamun disuntik lantaran lain manfaatin nafsu suntik teu batal sanajan diikhtilafkeun tetep teu batal lamun urang disuntik tak ieu aya nu ngateu batalkeun lamun utamana teu batal kumaha lamun diimpus sarua bae diimpus ge sebab tama lain melalui manfaat geus lamun urang muriang kemudian diimpus teu batal puasana atawa urang diimpus hayang seger teu batal puasa asal diimpusna ieu melalui lain manfaat kadi mah kadarah lain ka jero beuteung lain ka urat-urat anu pertalian jeung beuteung tapi kadi di dieu kitunan ngadileungeun diimpus aya nu ngabatalkeun aya nu ngahenteukeun diikhtilafkeun ku ulama nu utamana tetep teu batal sebab lain manfaat mun hayang seger impus Masyaallah beda jeung tatu lamun tatu mah tatu raheut lamun urang raheut di dieu jero kemudian ku urang diasupan obat tersebut terus dilesep ka jero lain di dieu tatu di dieu atawa disirah bisa asup ka jero terus bisa batal tapi lamun ditonjok make jarum diikhtilafkeun teu batal nomor katiluna wasaimun jelema nu puasana gitulah rukunna hiji niat nomor kadua ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa nomor katiluna nu puasana etalah rukun puasa wajibu ma'al qada'i as-sawmi al-kafaratul uzma wajib disertai dengan godoan puasa wajib dibarengkeun jeung qada teh kitu kafarat nya wajib qada nya wajib kafarat urang lamun nyaritakeun kafarat dina fikih loba aya kafarat yamin aya kafarat dam aya kafarat nazar aya kafarat ieu jadi ulah kaliru tah urang teh lamun carita kafarat teh loba urang munggah haji tamatu atau kiron kafarat dam ngaranna bahasana teh kafarat kene dam eta teh bisa kitu ku hewan bisa ku puasa aya kafarat yamin urang sumpah kemudian nebus tina sumpahna na eta teh bisa sedekah 10 miskin atau puasa 3 poe kafarat yamin ngaranna aya kafarat deui gitu ieu disebut kafaratul uzma ieu ma itsqu raqabatin mu'minatin bila iwadin salimatin an aibin Zaid bulan puasa panganten anyar tenang-tenang bae nya ngalaksanakeun puasa sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe barang asup ka kamar pamajikanana keur sare teu make calanan nang karak ceknya teh waduh nantang nih atupan langsung ngayeun kos kitu mah bobogaan kan huda sedengkeun cek ulama di mana-mana zakar hudang akal leungit kan asal zakar hudang zalal akal masya Allah idza qoma zakar zalal akal di mana nangtung bobogaan akal leungit pohonnya leng teringat di bumi alam ngaranna ge panganten anyar gubrag wae langsung pamajikanna inget bae inget teh sarua bae lah diantepkeun sarwana kesimpulan lama ki Zaid jima jeung pamajikanna di bulan Ramadan tanpa ngabatalan deui
puasa nak batal didenda kudu mayar kafarat cing hade naon kafaratna di samping ke kodok kafaratna nyana kudu ngamerdekakeun abid anu mulus ulah aya cacat anu mun digawe na ieu cacat kana pagawean di urang mah rokobah teh di mamanda ge kuari mah ganti atuh kudu kumaha saumu syahraini mutatabi'ain kudu dibayar kafaratna 2 bulan puasa berturut-turut cek nyana boro 2 bulan nih cara genep wae geus naik komomun 2 bulan lamun teu bisa puasa 2 bulan berturut-turut yut'amu sittina miskinan mereka daharan 60 miskin likullin minhum muddun min ghalibi kutil balad al-mujid fil fitrah saurang-saurangna samud jadi 60 miskin 60 mud beas anu bagus bahkan ditambahan deui mun aya ku samping 60 etalah dendaanana mantap sih hade bulan puasa lain panganten bae sanajan nus kolot ge hari kira-kira bakal teu tahan maulah sok deket-deketan pamajikan maning tipeting bae 2 kali 3 kali so masalah geus pokona mah beurang mah ieu sing hade lantaran lamun terjadi nya wajib qada nya wajib kafaratul uzma tapi lamun ngabatalan heula teh hayang-hayang teuing kemudian nyana nyaho kana doraka ngan teu kuat nginum heula geus nginum gakarak jima jadi batal awalna ku nginum kemudian jima ta eta henteu kudu kafarat ai doraka mah tetep doraka wajib qada ngan teu wajib kafaratul uzma. Kayak Sayyidina Ali maupun gede syahwatna lantaran yang mau gagah. Jadi begitu adzan teh maghrib Allahu akbar. Nya nama lain minum jai Zam-Zam. Cekal pemajikan tangkarakeun ces. Jadi jangan enggak buka adana ku eta tuh masalah. Masalah. Urang ge pas adzan Allahu akbar nonggeng sia. Aduh. Masya Allah. Jadi ngabukaanana make eta masalah. Wajibu mal qadai al-imsakul lisam bisasitati mawadia wajib disertai dengan qada kudu imsak dina genep tempatnya wajib qada nya wajib imsak teh kos nu puasa bae padahal teh iji alawalu fi Ramadan ala fi ghairi alam muta'adin bi fitri aya jelema di bulan Ramadan ngahaja-haja buka na eta jana doraka kadituna tetep bae wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak. Nomor kedua ala tarikin niati lailan bil fardi petingna teu niat lalaworanya nati peting teu niat berangna wajib imsak nya wajib qada. Nomor katilu ala man dasahara zanan baqa alail babana khilafu nyana sahur boga sangka peting kene ternyata horenganan geus pajar nyana hudang barang hudang neuleuh jam 3:30 kebeneran cek nyana jelema serpi jana dahar beres dahar nginum beres nginum ngarokok pas ngarokok serpi amat cek nyana tapi kadeuleur ada beurang ye kagetnya lagi barang di dulu jamnya tetap 3:30 kene bae
ieu mah horenganan innalillahi jemna. Masya Allah, Aisyah payah tuh tadi kubur. Iya, horenganan jemna 3:30 pae nyana horeng dahar teh ba'da subuh. Tah eta kan nyana boga sangka penting ternyata berang wajib imsak, teu meunang dahar, teu meunang nginum terus, tetep wajib qada poe eta. Si Ade. Nomor kaopat alaman aftara dhannan li gurubi dhannan al ghurub pabanakil apa itu? Ieu mah buka nyana es barang es sudah kasorean biasana kan puyeng tah udang sore mah lang geus peuting cek ngana ieu geus magrib kajian gugum barang neuleuh lalai halaliber baheula mah lalai kapan bisa pakai anggeran kuari mah teu lalai kuari mah lalai itu bisa pakai anggeran berit kuari mah geus teu sieun ka ucing baheula mapan ngobrol di alam berit teh ngobrol jeung berit ngobrol teh jeung berit deui buaya ngobrol jeung singa ngarobrol baheula di zaman baheula teh kuari ge ngobrol ngan urang teu paham hanya wali-wali Allah nu dibere paham lah buaya ngobrol kapangi di sisi walungan jeung maung selamat pagi cek maung pagi cek biasa ngobrol gimana kabarnya baik-baik saja cek tidak ada masalah bagaimana di leuweung juga nggak ada masalah cek atuh ngobrol biasa kuari ge sarua teh tapi cek buaya kula ya kesedihan zeti naon masalahna jelema zalim ka kula cek pelebamana zalimna aing teu naon teu kumaha kula malah atuh geus kumaha Allah boh wali meureun teh buayana ngan kula mah teu ngeunaheun ngadengena emang kunaon salah saeutik cek ngana teh awas aya buaya salah saeutik aya buaya kitu onam kulan tepati risi ieu paling risi mah masyaallah aya jelema menyebutkeun wah itu mah air mata buaya cenah teh eta kulah nek jasa jagana disebut air mata buaya pugunya anu buaya eta ngobrol mau ge ya Allah berit ge ngobrol berit ngobrol kumaha ieu urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah ieu ulah ku urang ulah dicicingan heueuh atuh tu imah itu bae beurit teh keban dibere tugas ku Allah lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya sok ku sia daharan naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah ieu lamun di mah urang loba beurit tah eta teh introspeksi bahwa buarting urang teh kurang sedekah bating urang tah baheula mah beurit teh kos kitu nah kulantaran loba beurit di imah nu boga imah miara ucing sebab antina beurit adalah uncing teh mantak asal gok bari aya ucing sieun beurit indit ucing teh pamatian beurit ucing teh pamatian beurit geus embungeun beurit mun aya ucing tah zaman kuari mah begitu beurit neuleuh ucing kecil ucingna teh macegan rombongan urang geus gede jagana teh jadi kuari mah tibalik baheula mah ucing anu ngudag beurit kuari mah beurit ngudag ucing sieun anu ucing embungeun ampun cek ucing teh zaman tibalik aya Masya Allah jadi lamun urang carita-caritakeun tentang hewan penemuan para wali-wali Allah hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu kumaha ditugaskeun ki aya teh kabeh teh masyaallah geus sempurna kabeh ya Allah datang ka urusan setan geus sarua dina bulan Ramadan teh supidatis syayatin dirantai setan teh dirantai ugligot abwabun nar lawang neraka dikunci brek geus ditutup dibuka putihat abwabul jannah lawang surga dibuka kabeh blak ku ari teh lawang surga dibuka lawang neraka dikunci setan dirantai ngeunaheun diasakan masyaallah eta teh tadi syaki
nyana teh munajat ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hayang kapanggih jeung setan coba Gusti setan teh musuh Gusti tapi abdi can pernah neuleuh ka setan abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti tapi abdi can pernah neuleuh pangbuktikan coba setan lantaran wali tuh dijabah ku Gusti Allah. Hei akik ngana lembang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin moal salata idinya ya langsung nyana lembang bener aya kagetnya lagi ya si setan tak lain lantaran ieu bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa ya Allah make jas biasa kasep ih cek deret depan setan teh dina benak hatinya na jore setan teh dina benak hatinya na teh pikasieun tapi ieu kasep ganteng setan ya Allah ya Rabbi pan aya setan make jas makan pohara ya Allah ya Rabbi kadang make BHS Assalamualaikum jak sakik tengah jawab kagetnya ada ge horeng teu kudu disalaman ya setan mana karena di istirahat cekena lah aja setan istirahat lain maka jeung istirahat segala emang gunaon gitu itu gunaon teu diganggu mana itu ente kunaon cekena lain atuh pan atuh keke kumanya lamun teu diganggu mangke nya bisa ibadah teu kudu diganggu nya geus leuwih parah tibatan kula cekena si akik ke seri bae masyaallah kari geus tah guys kapanggih jeung setan banyak ngobrol deui kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan sia itu kunaon atuh teu ganggu itu tuh teu diganggu kiai itu ganggu atuh Gus ya ainu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah teu kudu diganggu ge tah mah geus nubrus ari ieu mah kiai ieu kula ngaganggu terus baik beurang jeung peuting hese nya nama karena Allah bae datang ka kula mun ngadeukeutan nya panas manda kula geus saleh jasa geus lah mending istirahat bae ngomong ngaganggu istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh ku komandan ge kumaha kula laporanana tah jadi setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dileupaskeun ku nyana lantaran teu kudu diganggu cek nyana aya anu nyana ge hese geus bedang saminggu deui aya warga datang ka nyana Waalaikum ka Kiai Akik Waalaikumsalam kula teh Kiai data dina kula muryangan bae ka hiji nomor kadua kula teh dagang ambruk deui aju kula nazar lamun aing sehat jeung aing dagang maju aing nazar dek sodako ke setan teu kira-kira teh nazar nya alhamdulillah Kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat dagang atuh alhamdulillah na ieu nazar kula sah tah henteu saya boga masalah kos kitu cek Kiai teh urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalah sakitu doa urusan sah jeung teu sah mah gampang jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah nazar mah nazar teu bisa ngarobah bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil cak Kangjeng Nabi aya sedekah kudu nazar eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna geus gampang teh mah urusanana ngan ieu mah sakieu doang lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa maka laksanakeun tah kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu nazar sedekah ka setan heuh nya sakira teh di makana lah aing munajat deui ka Allah nyana saya akik teh ya Allah ya Rabbi aya murid kula
boga panazaran deuk sedekah ka setan senengkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna abdi hayang jelas ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat. Baik setan. Kula ieu boga pertanyaan. Pertanyaan naon? Aya warga kula, murid kula nazar deuk sedekah ka setan. Nah, ieu ka saha ieu setan? Cek geuna atuh ai ka kula mah teu kudu disedekahan sebab kula mah rajana. Raja. Lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek geuna. Bener. Saha anak? Anak kula mah itu bae tuh nu di pasar sok ka pasar loba anak kula. Lamun nu sok ngurangan timbangan, ngurangan takaran teh eta anak kula. Hiji. Nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang panderina balik pangheulana eta anak kula. Loba tah anak setan. Geus ka dinya tah lamun nu datang pang panderina ka masjid balik pangheulana eta anak kula. Nomor katilu nu deukeut pondok pasantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula. Loba teman nu kitu. Di ditu di Lampung di dieu mah eueuh. Di dieu ngaraji kabeh. Bantu. Campur main gaples etik. Badadei di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula. Tah eta bae geus baekeun ka dinya geus. Tep ngaleungit setan. Tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan, ngurangan takaran, di aku anak setan. Jelema nu ka masjid pang panderina, kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan. Ai kebenaran ustad urang kos kitu. Eta ge ustad anak setan berarti. Anu deket pondok pasantren kemudian nyana tilok ngaji ka dinya eta ge anak setan. Anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan. Besi bengke di imah urang anak urang teu puasa goblok si anak setan sia. Anak dasari bae atuh bapak geus setan burung. Ajeuna mah anak dasari bapak geus seuri. Ajeuna mah dirangkul urang pasetan-setan bae yuk cek. Masya Allah ngaku jaga setan tadi ngaku ka anak-anakna etan tadi. Ya Allah ya Rabb. Tuh batur mah hayang nyaho ka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh lantaran geus diatur ku nyana geus diulik geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna geus jaho nyana teh bentuk-bentuk setan caritakeun ku si Akik setan teh nya ketika nyana ceramah aya anu nanya kiai ku nyaritakeun setan-setan bae cek nya teh pamajikan setan saha nya mah tepat jawabna sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun kan teu cenah aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun teu jauh aing ka pamajikanana mah ngan aing ka anak namanya ho aing ka pamajikanna mah teu jauh sebab teu milu nikahkeun tapi aing ka anak namanya ho emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun, Sabirun, Tawimun. Tak tepan ti Kangjeng Nabi tah anak-anak setan. Teh nontak baheula aya ka abah ka dieu jelema nyandung ribut bae. Geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae. Datang deui ka abah. Cek abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun kana kolot ge cager ge sebab eta anu nyieun bahaya teh si dasim jadi si dasim teh sok ngomongan bae kana kolot
ngomong kan nu kolot, ngomong kan nu ngora, ngomong kan nu kolot. Bacakan dasimun sibrekeun kan nu kolot. Lamun gerak paeh-paehnya namun hirup cager. Eta dasimun. Setan dasim eta. Geus bari mah lamun anu kolot dasim sia. Kahiji jelema anu di bulan Ramadan ngahaja-haja buka wajib qada wajib imsak. Nomor kedua teu niat ti pentingna beurangna wajib imsak tur wajib qada. Nomor katilu sahur ngahaja sahur boga sangka petingkana padahal geus beurang wajib qada wajib imsak. Nomor kaopat nyana buka nganggap geus maghrib padahal encan na eta ge wajib qada engke tur wajib imsak. Nomor kalima alaman banalau ya masalasi syabanahu min Ramadan jelas-jelasan kamanehanana bahwa eta poe teh tanggal 30 bulan Sya'ban dianggap kunyana Sya'ban keneh padahal geus lebaran. Nah dianggap kunyana geus lebaran padahal eta Ramadan keneh. Nah eta teh wajib qada wajib imsak. Nomor kagenep halaman sabaqahu ma'ul balaghah min madmadah wasinsak. Jelema di bulan Ramadan wudu kemudian kekemukna kenceng teuing klak ka jero. Nah atau ka irung sudah kemudian ka jero na eta batal puasana wajib qada wajib imsak. Pabatalan puasa yabtul shaum biridatin batal puasa ijikum murtad Zaid keur puasa murtad batal puasa. Na'udzubillah min zalik. Wahidin jeung haid sarwiti di bulan Ramadan puasa berbaik haid batal puasa aya mani. Perintah puasa aya jol mani yatama'al muqtadi wal mani kutimal mani. Wa nipasin jeung nipas ketika sarwiti puasa nipas batal puasa. Awiladatin manak batal puasana. Au jununin edan batal puasana. Zaid di bulan Ramadan puasa aiprak edan sanajan sakedeung batal puasa. Wa bi ijma'in jeung ayan batal puasa. Sakarin ta'ada bihi mabok ngahaja-haja in ama jami'an nahar batal puasana. Sing hade urang kudu ngajaga dalam rangka puasa mikihna nu rapih heula. Selanjutnya alif tarfi Ramadan arba'atun wa hiji aya nu wajib bukana seperti nu haid sakumaha tadi nu nipas teu meunang dipaksakeun puasa wajib buka. Sanajan beki jasa puasa lamun datang haid datang nipas tetap wajib buka. Nomor kedua jaizun minang buka musafir jeung marid jelema nu ngalancong dekat Singapura ngalancong dekat Tasik ngalancong dekat Bandung ieu mandat buka bae mangga ada puasa bae mangga kitu kabeh nu gering. Cek nu gering teh dirasa-rasa rada kuat ieu puasa mangga kembali ka dirina bae tah mah. Cek dirina kuat ieu puasa laksanakeun ahwal mangga sakadar meunang. Nomor katiluna wala teu wajib jeung teu jaiz nu edan mah kumaha nyana bae atuh.
wajib bukan menang bukan sebab ente ka taklif mangga bangga baik kumahanya na baik. Nomor kaopatna anu diharamkeun bukana seperti jelema nu akhirkeun ngodoan Ramadan bari manehanana ingkan datadina ai prakrupak waktu eueuh di waktu haram bukana. Zaid tahun kamari teh boga kodoanin 5 poe eta wajib dikodoan di jero tahun eta diungka diengke bae Syawal lapit haji Muharram Safar mulut silih mulut Jumadil Rajab datang karwacan di kodoan aya waktu 5 poe deui teh ka bulan Ramadan eta geus heureut jasa waktu samporet nyana ngodoan di dinya haram puasa haram buka lantaran mun buka eueuh di poe pas-pasan ta eta wajib nyana ngalaksanakeun qada di samping wajib mun buka haram sebab eueuh deui jang ngalengkah ka dituna Ramadan wajib eta haram nyana bukana tah kitulah caritaan tentang pembukaan anu wajib buka anu nang buka anu teu wajib beunang aya nu haram buka. Wa aqsamul iftar arbaatun ari bagian buka aya 4 hiji mayazamu fil qada wal fidyah nomor kahiji aya nu wajib qada nya wajib fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairi buka lantaran ngarempanan batur nya wajib qada nya wajib fidyah. Ieu mah awewe di bulan Ramadan nyusuan nyana teh mun bari puasa ge bisa ngan biasana bari puasa susu kurang cai atawa hambar geus orok teu daekeun nyusu ceurik bae lah cak cisarwiti teh kuat mah kuat ngandek buka bae demi anak ku deudeuh-deudeuhna jeung nyaah-nyaah anak ka anak nyana di bulan Ramadan buka tak ieu bukana ngarempanan ka anak besi gering lah besi muriang lah tak eta engke nyana nya wajib qada nya wajib fidyah nya wajib qada nya wajib fidyah. Urang keur lempang aya jelema di luhur tangkal kalapa ka luhur henteu ka handap henteu naik tanggal kalapa ka luhur teu kuat ka handap besi ragag nyana teh ceurik di tengah-tengah tanggal kalapa eta kan eta ka luhur je nyebrang itu teu kuat karena paruasana morosot ya gula mah tulungan nah ieu urang deuk nulungannya na ge sarua sebab tangkal kalapana ieu teh 40 meter wara ieu tangkal kalapa jadi nyana aya di 20 meter urang teh nulungannya na teh ieu keur puasa sarua bae nah ieu urang buka puasa nulungannya na buka heula urang puasa lantaran ieu korban duanana ieu urang bari puasa teu kuat aing ka luhur ngan lamun diantepkeun nyana ragag urang tulungan ka luhur ku urang dipapag urangna buka heula bukana urang nulungan batur wajib qada wajib fidyah. Nomor kahiji nomor kedua al-iftar ma taghiri qada'in ma imkani atayati Ramadan ahor buka disertai ngairkeun qada bari manehanana imkan sehingga datang ka Ramadan deui ta eta teh njana nya wajib qada nya wajib fidyah. Zaid tahun kamari
boga kodoanin kemudian datang ke tahun ieu can kapuasaan datang ke Ramadan deui can puasa pan eta teh wajib kodo nya engke sawal ka ditu nya wajib kodo nya wajib idyah kodona mah tetep bae lamun manehanana kodoanana 2 poe pidyahna mun kakarak sataun ieu hiji berarti saleter sapoe saleter 2 poe 2 leter datang ke tahun berikutnya terus tahun hareup encan kakodoan keneh bae encan kakodoan keneh bae berarti ka 2 tahun tetep bae kodona mah 2 poe bae ngan pidyahna berarti tambahan mun satahun jadi hiji-hiji lamun 2 tahun berarti 2 ieu mah kasimpulanna pan baheula ieu mah urutkeun ngora di Jakarta teu puasa jadi kuari teh dihitung teh geus 15 tahun geus 15 tahun urut gabajidor di Jakarta kuari sadar geus kolot jadi baheula boga kodoaneun 2 poe lain 2 poe sabulan teu puasa kuari jarakna geus 15 tahun berarti sabulan teh 30 poe sapoe na saleter kuari geus 15 poe 15 tahun berarti sapoe 15 leter kali 30 berapa kali 30 gegeraan kos ditung hutang bae angel jadi berarti 450 kali 15 berapa? 45 bener ente sih yang hitung eta nah ai kodona mah tetep bae 2 poe ngan beasna fidyahna kemudian gitu nomor kedua maya zamu fil qadadunal fidyah eta masalah eta tadi ta loba datang ka kula simba anu nyana nyusuan karena anak Kiai saya mau bayar fidyah sama Pak Kiai fidyah apa saya nggak puasa katanya bulan Ramadan oh iya fidyah berapa hari sebulan jadi berapa liter 30 kodonya udah emang wajib kodo pakai wah iya budak iya katanya fidyah doang tak eta jadi nyana meureun ngadenge fidyah doang ai kodona henteu itu sering itu masih mbak-mbak sering jadi si mbak-mbak mapan kurang ngaji ai orang Cilongok mah nya fidyah henteu nya kodo henteu leuwih parah tuh jadi nya wajib fidyah nya wajib kodo nya wajib fidyah nomor kedua mayazamu fil qadadunal fidyah wajib kodo teu kudu fidyah ieu mah okos mugma aleh teh jelema ayan wajib kodo teu kudu iya wa tsalitsu mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada saha ye syekhun kabir aki-aki umur geus 80 tahun 90 tahun anu nya nama diajakan ngobrol ku urang ai sia saha ku anakna aya aki-aki aduh ke ngobrol deui urang geus ngobrol tadi taju urang keluar aya baru 10 menit kadinya deui salaman deui jeung nyana ngobrol deui sia saha cak yana teh wah ya aki-aki brengsek ge kos tah ieu kos kieu wajib fidyah teu wajib qada geus harapan di mana kos kieu geus harapan ieu mah ka pamajikan ge kitu ke Noel nyana tunang karak biasa pamajikanna ge menang 10 menit Noel deui cek pamajikan euy kakara ge cikeneh ilah kamari tamah jadi lo pohon jasa masyaallah nah iya wajib fidyah teu wajib qada fidyah lagi poe eta bae asal maghrib bikeun poe subuh ulah waka
Ke isuk maghrib biket terus bae unggal poe sapoe saleter kubaca na kiai lamun disabulaneun bae riba ulah lamun endek atuh teu nanaon ngan besi rugi maksudna besi rugi kumaha besi nyana menang 10 poe paeh kan rugi 20 liter teh ka ditu ayo besi carita ieu mah cara disodakokeun we sekaligus atuh masalah nya jadi urang mah teh emang barahan ieu sebenarnya di Indonesia mah sangat luar biasa ese jaritakeun bangsa Indonesia mah artina bener-bener tawadu bener-bener itu laleuleus hate di urang mah lain lalagaan urang lamun dulu di Timur Tengah deredegna jeung segala rupan di urang mah salah dihampura bae pejabat salah dihampura bae dulur salah dihampura bae gede hampura mantak pohara orang luar negeri orang Timur Tengah orang Amerika Eropa dulu Indonesia gak kageteun sebab kunaon sih tilok mararah orang Indonesia Masya Allah laleuleus nararmah di Mekah paling diakui di Mekah paling diakui ke orang Arab paling sopan orang Indonesia elehan orang Indonesia geus pokona moal aya bae moal aya di dunia kos orang Indonesia beneran ini malah lain lalagaan orang luar negeri mah tuh menang salah seeutik sukat sikut bae di urang ge aya hiji dua mesti dianggap lah nongkos gitu ya nah istimewa mantap urang lamun nyaritakeun sejarah ilmu tetap Timur Tengah tetap Mekah ilmu mah ti ditu awalna tapi pemakaian kadina lobaan orang Indonesia geus tertulis dina sejarah lain lalagaan anu pertama neangan ilmu thariqah orang Indonesia datang ke Baghdad di zaman Tuan Syekh kembangkeun di urang kuari teh loba jasa nu berthariqah teh di Indonesia duniana nu panglobana di Indonesia berthariqah bari Habib Lutfi teh Habib Lutfi eta teh diangkat sebagai ketua thariqah sadunia keur ieu mah nya ketua thariqah sa-Indonesia ku di sadunia lain lalagaan mereka Masya Allah kering diangkat thariqah sadunia kan Gus Dur kaburu jadi presiden ketua thariqah se-Indonesia ketua thariqah teh pan lain lalagaan wah kudu nyaho sejarah kudu nyaho berbagai thariqah nu aya di dunia mantak urang mau nyaritakeun Gus Dur yeuh mun nyana carita tentang thariqah carita tentang silsilah nyahoan jasa wari Habib Lutfi nyaritakeun thariqah naon bae nyaho naon bae silsilah nyaho bae Masya Allah tetek hese jasa orang naon gitu manggihan jelema kos gitu lamun nyaritakeun lan bin anu nyahoan urang mah ka diri urang teh nyaho bin urang mah diri urang ge si anak saha anak abah sia sangaranna sanya ka abah bae geus nyaho ngaran ka abah lah gua aja keur ditinggalkeun keur leutik keneh sakian teh itu nyaho ka abah bapak kolot tuh kumaha bapak kolot mesti nyaho ka abah sorangan teu nyaho ka bapak kolot teu nyaho nah ieu di urang tapi eta teh ahli thariqah mah tok nyaho kitu keneh thariqah di dunia teh nu mantap urang lamun nyaritakeun tentang fikih pasini terus bae di mana bae bakal pasini fikih mah terus bae pasini ketika urang asup ka thariqah kemudian ma'rifat moal aya nu pasini asal geus menemukan usul ilallah ma'rifatullah wa rasul moal aya nu pasini sebab eta keneh jalan-jalanan nu berbeda Qadiriyah, Naqsabandiyah, Satoriyah, Utsmaniyah, Tijaniyah, kemudian berbagai-bagai gitu thariqah pokona mah buah asal geus usul eta keneh hanya beda jalan doang ai pikir mah terus bae cak ieu kieu dalil laki deui moal aya repeh-repehna terus bae datang ka kiamat pikir mah pertentangan bae jeung pegede-gede hulu bae terus bae atuh sup bae urang ka jero tenang geus moal memperdulikeun kos kitu lantaran geus manggihan kanikmatan jeung kaindahan hanya nyana anu dibere ku Allah nu ngarasakeun kok nu mantak zahirna engkena sabodohan sabodo geus loba sabodo ka ditu sebab batinna geus dibere ku Gusti Allah kaindahan jeung kangeunahan masyaallah
kumaha eta bisa nyana kos kitu kumaha cak Kangjeng Nabi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun